Pak Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibni Athaillah yang disebut Imam Ibni Athaillah, pengarang kitab Hikam, mengatakan matlabul arifin minallahi ta'ala, kalian tuh harus malu dengan orang-orang dahulu. Ieu mah mikirana hakaneun bae. Waduh, cenah sabaraha ribu dicingluh di PHK haju. Ieu kumaha daharna edan. Emang pangeranna cingluh? Allah ngomong sia. Mudah-mudahan dulur-dulur urangnya nu kena musibah sing dibere rezeki anu berlimpah ku Allah. Ayo kuatkan keyakinan. Orang tua dulu itu nggak peduli logik atau tidak logik, yang penting sugestinya masuk. Pak, kita urusan kesehatan aja bermasalah sekarang, Pak. Masalahnya di mana? Baheula mah rumah sakit jarang, klinik tara aya, tenaga medis kekurangan, bidan eueuh, mantri eueuh, janu ngajuru aja bagus-bagus bae. Baheula mah teu kayak pembukaan, pokoknya masalah ngaheudeun burusut. Bener kan? Bener kan? Baheula ge loba nu sungsang, nu turujun, cantilok dioperasi. Dilelece be, keluar. Ayeuna mah kan sehari semalam masih pembukaan 2, belum naik-naik, sesar. Sugan aing mah di sesar teh dilegaan gitu liangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khuzainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidhana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Para habaib, para abuya, para kiai al mukarram Kiai Haji Jai, oge para mubalig, para qori, ahli-ahli Masjid Al An'am,
Sanajan teu disebutan insyaallah kabeh di aku guru kula. Mudah-mudahan urang kabehan sing calalager. Aparatur pemerintah, lurah, RT RW jeung reng-renganana, para panitia, para pemuda, sadayana masyarakat kampung Duk Pabuaran. Mudah-mudahan urang kabeh dina ieu tempat aya dina ridho Allah. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga dilimpahkeun pikeun junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Perilaku urang jeung perilaku kiai-kiai baheula jauh. Matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Orang-orang dulu mah nu aya dina pikiranna kumaha carana tiap poe aing bisa ngabebener ibadah. Urang mah boga duit saeutik hayang ngarehab imah. Teuing imah rek urug, nu penting iman ulah urug. Kedeng-kedeng kiai baheula mah hayang ngabebener salat. Urang mah salat make peperengkelan. Salat make celana panjang, make kaos nyepret. Heuh, kenang tuh mah katutupan. Ruku sujud liang bol sia katempo. Ini kenyataan, guys. Kamu tersinggung? Sorry, bukan status aku yang berlebihan. Hati kamu saja yang terlalu baperan. Ganeng tolol aing keur usaha ya. Kang, mohon maaf. Pan urang mah nu ayeuna pikiran teh pugu apaan sage can lunas geus nyokot inopak. Kitu bedana polo. Kenapa orang-orang tua dulu walaupun mereka tidak bergelimang harta, hidupnya tenang. Nu ayeuna mah dengan senang. Yang senang belum tentu tenang. Senang naik Fortuner Pajero tapi tenang angsuran mak melayuna. Jalma nu gede hutang mah boro-boro kadep kolektor kada kalender geus sieun wa. Senggol dong. Wow, gue banget. Orang tua dulu itu as-sidqu fil ubudiyah, hayang ngabebener ibadah. Lamun salat teh mah ieu takbiratul ihramna nyambung tah henteu, qasdu ta'arud da'ina bener tah henteu, Fatihahna kumaha, tasjid nu 14 ka bawah tah henteu, rukuna mah kitu mah henteu. Nu ayeuna mah teh kikituan. Nu ayeuna mah di dieu teh bagaimana masa depan anak. Ngising siana helm. Kenapa saya bicara seperti ini dibandingkan dengan orang tua dulu? Memang zaman kita berbeda, tapi Tuhannya masih sama. Peka dong, kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Well, lah siapa ngonang aing gak yang gacor. Orang dia ngonang aing bae lain resep murah meureun. Ayo Pak, punten. Saya berbicara seperti ini lain aing geus bener. Aing ge can bener, lamun geus bener moal tengah penting dengan ka dieu wa. Yuk urang siling pepelingan. Enggak ada yang bisa menjamin aku atau kamu ahli surga. Teu aya, urang keur ikhtiar. Nabi Adam saja yang pernah ngalamin di surga dengan segala kemewahannya, Nabi loh, Rasul loh, tetap pernah melakukan kesalahan. Akhirnya 200 tahun dengan istri tercinta dipisahkan. Arisia Nabi lain, RT kita kepilih-pilih. Kamu berharap hidup baik-baik saja? Hello. Sia Nabi lain, Rasul lain. Rasul bae nah nabinya Rasul Nabi Adam 200 tahun dipisahkan bos. Eta Nabi Adam kukurilingan dengan ibu Hawa. Makanya nih yang punya bini jangan belagu lo. Waktu belangsak mah lo, iya sama bini ditemenin. Udah dapat gusuran lo belagu lo. Sombong amat lo tong. Laga nama cari yang baru. Sok ngomong pamajikan aing mah cenah geus teu geulis. Hei, jaga mulutmu.
Jangankan manusia, ikan pun kalau tidak bisa jaga mulut mati dipancing kawan. Kunaon lauk paeh diusep, aya nu ngusep calangap nggak bisa jaga mulut, benang lah. Jangan bilang istri itu tidak cantik, wanita itu semuanya cantik. Bukan tidak cantik, kurang modal. Cik ibu-ibu karak ya kiai ya. Masuk ogoan. Kalau sudah rumah tangga bukan tentang rupa tapi tentang rasa. Neangan nugelis mah kadang-kadang sungutna kurang ajar. Asal pas saya minta talak. Jangan ngomong aing mah sekena ge Bandung hayang. Hello. Panai nu goreng mah rumasa. Leungit di Cikupa teu kudu neangan. Kayak gaya milikna mah balik deui ya. Hampura punya ih sok aya aing masuk nebona sinetron teh nya Indosiar. Keur balangsak mah jeung eta heuh. Semoga bedit unclek neangan nu anyar. Hello. Jangan nyari yang sempurna, nanti kamu tuh kehilangan yang terbaik. Yang sempurna itu bukan dicari tapi dibentuk. Allah menciptakan manusia tidak sempurna justru untuk menyempurnakan. Kunaon lalaki jeung awe kudu kawin? Karena lalaki boga daging leuwih, awe boga daging kurang. Bener tuh? Dijaga mulutna, geus ditinggalkeun mah mewek. Woi, Nabi Adam, nabi sia nabi lain. Woi, Nabi Adam, woi. Adam. Nabi Adam, nya nabi, nya rasul, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, pernah ngalamin di surga. Lihat keindahan surga. Ditinggalkan ku ibu Hawa, merana. Hawa. Kan diturunkan terpisah. Betul? Diturunkan terpisah. Nabi Adam mah di Sarondip, ibu Hawa mah di Jeddah. Sarondip daerah Pakistan, pegunungan Himalaya. Jauh lah, 200 tahun. Hari tampan can aya Grab. Naon apa? Sesuai aplikasi apa? Iya, aing mah lain bobodor, aing mah ngomong aing mah. Betul? Hati-hati. Ditinggalkan pamajikan mah mewek. Cerik sia, tinggal pamajikan mah cerik. Ingat, yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Lain jero, liang irung sirah nu jero. Coba Pak, dengerin. Keheula dak. Kapan ieu Isra Mi'raj? Aing mah mau nyacakeun perjalanan Isra Mi'raj, ku aing mah di kodok aja royo. Kan ayeuna lolobana di mana Rajaban, Murudan, tapi dipikir-pikir jika rutinitas tahunan, efeknya nggak ada. Iya atuh aing mah sabodoh, hewa ieu sabodoh balik aing mah. Kurang aing lintuh, lain lebadahar. Aku tuh orangnya bebas merdeka, nggak pernah peduli dengan para pembenci, nggak pernah senang dengan para pencinta. Para pencinta nggak bisa kasih aku surga, para pembenci nggak bisa kasih aku neraka. Ya sudah, fine saja. Nggak usah mikirin orang lain. Apa gunanya kamu senyum kepada orang buta? Ada artinya kamu berbisik kepada orang tuli. Hello. Pak, mohon maaf. Punten banyak. Ya abdi keur usaha bah, hampura bah. Doakeun punya 2 bulan deui. Pak, kan orang itu kadang-kadang bikin tema. Kayak ya, as-salatu mi'rajul minha, temana eta? Kayak kuing bebak sia. Punten ya, kan temanya bagus. Tingkatkan kualitas ibadah. Pertebal keimanan. Boy. Aing sok hayang seuri eta. Eta panitia bos diunggal parapatan. Doang naik gebong bedul wae. Diunggal parapatan diasarkeun make seragam. Make kang kalung diaranan deui panitia bisi paili jeung malaikat. Salat maghrib henteu.
Isa kasarean subuh kaberangan tingkatkan kualitas ibadah. Mending ngising na helm, boy helm. Serius ya mikir ya. Ini kan problem kawan. Kiai itu didatangkan untuk menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Kamu ingin baik-baik saja, ini dunia kawan bukan surga. Emang ada yang gak tanpa masalah? Masalah lah. Ada orang tiap malam jualan nasi goreng demi mencari sesuap nasi, kenapa nasinya dijualin coba? Aing gak liur. Iya bener kan? Apa pikiran gue sih ya? Dengerin. Mau aing mah dihalkan mau marah kebal aing mah. Sok aya mau balik digorowokan ke penghadir pundung tolol. Ya anjing pundung, iya amit-amit. Ting, tarik ngajurna tadi adanan meureun. Ki anjing pundung. Dihawokan ku budak santi. Ngadi dia ngaju ngaji. Polongo. Lamun aya penghadir ngagorowokan mau balik, itu bukan tidak punya etika, tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jadi kiai jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama yang seperti ini, soal rasa kawan. Beda kayak di dia maing al-mukarram, di imam maing meli galon. Oh berarti Pak Kiai takut istri, bukan takut istri. Aku tuh sadar diri diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Nah sih itu jalan sih. Tuh hadir mah tuh cara kesepuhan, tungkul becau beak. Sok dengerin Pak. Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibni Athaillah, yang disebut Imam Ibni Athaillah, pengarang kitab Hikam, mengatakan matlabul arifin minallahi ta'ala, kalian tuh harus malu dengan orang-orang dahulu. Iya mah mikirana hakaneun bae. Waduh cenah sabaraha ribu dicingluh di PHK haju. Ieu kumaha daharna edan. Emang pangeranna cingluh. Allah ngomong sia. Mudah-mudahan dulur-dulur urangnya nu kena musibah sing dibere rezeki anu berlimpah ku Allah. Ayo kuatkan keyakinan. Orang tua dulu itu nggak peduli logik atau tidak logik, yang penting sugestinya masuk. Pak, kita urusan kesehatan aja bermasalah sekarang Pak. Masalahnya di mana? Baheula mah rumah sakit jarang, klinik tara aya, tenaga medis kekurangan, bidan eueuh, mantri eueuh, janu ngajuru aja bagus-bagus bae. Baheula mah teu kayak pembukaan, pokoknya masalah ngaheudeun burusut. Bener kan? Bener kan? Baheula ge loba nu sungsang, nu turujun, gantilok dioperasi. Dilelece be, keluar. Ayeuna mah kan sehari semalam masih pembukaan 2, belum naik-naik, sesar. Sugan aing mah di sesar teh dilegaan gitu liangna. Pak, orang tua dulu itu hebat-hebat loh. Orang tua dulu hebat, kan ayeuna mah kieu. Aya di dieu teh anu asal unggal peuting naik HS kudu ngakan bodrek bejeng barame. Teu ngakan remasil teu deukeun peureum. Logikanya kalau memang obat ini menyembuhkan, kenapa harus tiap malam diminum? Ketergantungan. Berarti ini tidak menyembuhkan, hanya menunda rasa sakit sementara, betul? Kita nyari, kita itu butuh kepastian kawan. Sama dengan wanita butuh kepastian, jangan digantung mereka dengan harapan dong. Jangan main-main dengan hati, nanti ada hati yang terluka. Ingat, ada hati yang luka yang tak berdarah. Parah sih ya. Dah kain pakai cocokan jadi dia. Pak, mohon maaf, para kiai mohon maaf, salam takdim saya. Bagi penceramah itu sebuah dilema, apalagi di malam yang sudah jam 12 ini. Ini kan dilema. Aing ngaji baik, bubar pasti dia. Kiaina terasa. Balik. Ieu urang heureuy bae, naon eus hartina?
Makanya ini sebuah hayalah yang saya pakai, sebuah sistem atau metode. Lewat ke mana? Oh, odong-odong nage. Awas ceng, orang tanah ceng. Nih, senang jadi anak kecil, bebas hidupnya. Ya ceramah, nyana khotbah. Moal kuing udah keting mah kuing dihampura. Mun mana mah gareng cekek. Makanya hampura para kiai nih, anak-anak kita lamun di masjid isya atau subuh maghrib pada berantem, pada bertengkar, garaneng tong diusirannya di keun ngausya ka dieu Jawa nih mah bagus-bagus di Hongkong. Ya aing dong nu beak obatnya. Hampura mah nya. Tong digebahannya genteng budak mah. Cenah pepus teuing mending keneh masjid pepus kacana tapi loba nu asup daripada bagus tapi dikunci. Sakalian ceng, ayo nu ka masjid beuleum ceng geus. Beja ka Pak Haji bebeja. Sia nu bahaya malah. Kang, mohon maaf. Ini urusan kesehatannya bermasalah. Orang tua dulu tuh hebat. Punten ya, Bu. Kapal menta duit 1000. Geus edan kabehan. Pak, orang tua dulu kan jarang, tenaga kesehatan kurang, alat kesehatan kurang, betul? Tapi orang dulu hebat-hebat, kalau mengobatin sembuh. Abdi kerletik ya, pan kerletik mah abdi rada imut-imut, ayeuna mah aing amit-amit. Yo mantok yo. Kayak abdi mantok beledak be. Bebe ka indung, teu dibawa ke rumah sakit, diletak rata. Baheula mah ya, lamun leungeun ya dicocok kamarang kan. Ka dieu cenah ceng make minyak letik, nu diusap lain leungeun, handap. Lucunya, anu bareh curug nu diusap kanjut kan lieur kan. Tapi sembuh, dengerin Bu, tapi sembuh. Jangan bilang, wah nggak masuk akal. Mereka itu nggak ngerti tentang masuk akal atau tidak masuk akal. Yang mereka tahu hanya sugesti, keyakinan. Tapi cager ya. Icina teka harti ku akal, nu baru lagi dina leungeun nu diusap nu handap. Ulah ngomong teka harti ku akal. Pamajikan sia nek salat isya, Allah tut behitut. Kan teu jadi salatna. Ngala wudu, nu dikumbah kan lain banget lain jubur banget. Kuna mah nu dikumbah jubur nu boga dosa. Kunaon banget, aja udah ngomong logik aja jeung aing. Digaskeun ku aing. Kagok liar aing mah. Dengerin. Baheula mah urang rek beberangkatan ka mana bae. Terus naik mobil hayang ngising. Cukup ngantongan batu. Sanu ngalaman ini dia. Ya kan? Tuh, sia ngalaman. Batu. Nggak perlu minum diapet. Saya ngalaman di dia. Eta zaman gerak jalan, mana jauh kene ka finish, hayang ngising. Rep bae. Nu namanya hueun. Benar. Orang tua dulu hebat-hebat, Pak. Sekarang rumah sakit Pabalatak di Cikupa sabaraha sih rumah sakit, klinik unggal juru, benar. Mantri bidan geus teu kawadahan. Harusnya semakin banyak rumah sakit harus semakin tertangani, artinya yang sakit harus semakin sedikit jumlahnya. Kunaon nu gering kalah ngalobaan. Pabrik jeung sakola saminggu kalebaran geus tutup. Rumah sakit mah lebaran ngabualatak jelema. Berarti keberadaan tenaga medis, alat kesehatan belum bisa menjawab tantangan bagaimana Indonesia 2025 bisa bebas dari para penyakit. Titik usia tah dijawab ku aing ayeuna. Kagok liar. Kuncina hiji tah para ulama. Matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah. Orang tua dulu itu yang ada di pikirannya kumaha carana hayang ngabebener ibadah. Aing ieu salat geus daek, tapi ieu endah teu salat. Allah ngimpi ngising ceng aing ceng. Tuh calon-calon menteri dah ya. Menteri Huut.
Ibu lanjut. Lanjut. Sok. Nu baheula mah mikirana hayang bener ibadah, hayang bener salat. Kenapa menjadi cita-cita hayang bener ibadah? Karena ibadah itu susah. Hiji ulah geura ngomong diterima, nu penting saha baheula. Kudu nyaho syarat rukun salat, pembatalan wudu, pembatalan salat, dan itu kudu ngaji, teu bisa di-download. Teu bisa searching. Rukun salat. Pas searching genep edan. Ieu nu 12 ka mana dihakan maung meureun. Nggak bisa searching di Google, so itu rukun Islam 5 bagus, kamari mah ceramah di Bogor 10 bagus, cik anak nangisin ke 10 5 rukun Islam, ih maksud mama 5 sewang jeung bapak sia. Hiji kudu nyaho ilmu, nah berarti kudu masan. Kadua makekeuna nu geus boga ilmuna ge hulap eta ibadah, bener teu mang? Punten urang mah di sip malam ku pabrik mah daeknya ka pabrik jam 2 peuting hujanan di sip malam ku Allah mah tahajud eueuh jam 2 hudang kiih beres kiih ka kamar nyihan pamajikan makana berat salat berat Pak. Tatangga sampe kanu abdi ngomong, Pak Haji kumaha ieu cenah anak dipasantrenkeun 2 mobil nganterkeun anak ka pasantren, mana uana kabeh dibawa, urang mah cacahan keneh jeung kiaina anak mah geus naik Grab balik ka imah. Ieu mah asal waktu salat nitah salat gelut jeung anak, da anak embung urang nitah salat. Coba minta jampena cik abdi kieu bae lah mun anak hayang daek salat kieu bae lah. Baca ayat kursi, ayatna dibaca kursina dibabukeun kana huluna. Pak, boro-boro sholat, urusan orang hirup bae. Coba punten. Pak, abdi sok mikirnya. Orang kan cager kan? Dahar steril kan? Pernah tuh orang dia? Dahar sangu cocol tai kotok. Ulah seuri nanya. Can pernah kan? Nek mam lagi kokobok kan? Habis makan kokobok kan? Bener tuh? 4 sehat 5 sempurna. Sayur bagi dikulum. Makannya sehari 3 kali. Tapi kenapa punya penyakit lambung? Ngerti aja. Makannya bagus, tidurnya pakai selimut dina kasur, ente dina ubin. Tapi kunaon saminggu sakali dikerok beureum bae deui. Kayaknya masalah dah ieu. Bener tuh? Nu edan berang peuting sataranjang huhujanan can pernah nu edan minta dikerok. Ini ulah seuri mikir. Orang gila itu orang gila, makannya tidak teratur. Nggak ada cerita sehari makan 3 kali, terjelas. Ayah makan gini yang nanti wadah sampah, boroku kokobok, borok Allah mau balik nabi marojak tanah. Entah, can pernah ngadengin edan meuli ka warung promah. Iya berarti nu cager eleh kudu edan bos. Ih seuri, mun jalema mah ngarti meureun. Pak, punten, warung nu eta pernah teu kadatangan nu edan meuli tolak angin? Enggak pernah kan? Terus ieu penyakit emang naon sumberna kitu? Lamun cenah kudu kurang makan, makan lagi berang peuting nyoh-nyoh. Komo ibu-ibu mah, boy isuk-isuk sarapan. Jam salapan ketoprak, bari nganter anak ka TK. Kedohor bae ngaliwat. Hees, udang maghrib, ngabaso di sanguan. Memehes mie make endog. Ai penyakit lambung aing teu ngarti ieu. Berarti kita harus tahu akar masalahnya di mana, betul? Dengekeun sia ku kabehan. Nu nyieun urang geringan panyakitan, lain hakanan. Maksiat urang nu teu diraksa. Kadang-kadang lucu, ada orang di keramaian tapi hatinya merasa kesepian. Sepi itu bukan ketika kamu sendiri, bukan ketika semuanya pergi, tapi ketika tidak ada Allah di dalam hati. Insyaallah aing di lemur mah ustaz dia pakai cocokan.
Allahu Akbar. Pak, kalau nguji enak ya enak, naik Pajero, naik Fortuner, tapi tiap minggu berobat jalan. Lucu kan? Pak, coba lihat ahli-ahli masjid. Ya Allah. Tanya eta kolot-kolot tusuk kamar masjid dan baru gak duit. Kadang-kadang kebiasa gitu boga. Batur ngararokok di luar. Mana beteng ngarokok? Bapak nggak ngerokok, emang tegablek. Tapi lihat wajahnya tenang-tenang ya. Awakna jag-jag bae. Tipe ting digugulung rek paeh teu jadi. Isuk mangges nyalindangkeun samping dewe ka masjid. Malah nu ngagugulung kerek sampai ka beurang. Goblok. Dengerin. Sumber masalah, sumber penyakit kita bukan dari makanan, bukan dari pola hidup, bukan dari kurang tidur. Dala Kiai baheula. Almarhum Abu Yauci nek iraha sarena coba. Beurang ngaji peuting ngaji datang ka jam 1 encan tamu nek iraha sarena. Tapi jajag-jag bae eta mah maot tunggus ajal. Ayo molor isuk molor sore molor bae. Asam urat lucu. Kamu pikir orang yang kurang tidur itu nggak sehat? Emang dipikir lamun jalema kurang HS eta bakal geringan? Tempo ku sia lauk. Emang pernah aya lauk asup ka klinik? Teken sia. Pernah teh sia nempo lauk HS? Ih, lauk paeh tolol atuh lah. Lauk paeh mah perem, ih tolol. Ceng, serang. Dak aing pusing-pusing nyabok dalam mangga sana ieu. Ditanya aya lauk HS, lauk paeh atuh iyalah. Aduh, dak. Dua sakali dewe ceramah ka dieu konslet aing mah dak. Pak. Heupan punten. Ayeuna mah kan jajal mah tetegeunana kana urusan dohir bae kan. Kunaon eta lambungna kena dahana teu teratur, boro-boro. Ku dokter mah sapoe 3 kali, mana mah 6 kali. Bieu kene cenah dahar, geus dahar deui. No edan dia tidak boga penyakit lambung jarang dahar. Lamun cenah anu wah dia kurang tidur, darahnya menurun. Dia harus diistirahatkan dulu. Tuh lauk PSS sirup. Ayo hampura Pak. Abdi sia teu karasa ku aing keur digiring di hatena ka Allah. Ayo atribut dunia piceunan dina hate. Lamun sia tetegeunana kitu bae kurang sare gering. Tembos ya. Abah entoh. Nek iraha sarena. Ceramah deder, ngaji deder. Datang ka subuh loba nu ngobrol. Isuk-isuk sebentar deui. Iraha hesna, dalingheur bae. Atuh deuleu sia deuleu. Kan orang lamun ka dokter mah ya tidurnya jangan kurang ya. Pok jam 8 habis sepet tidur, nanti bangun pagi, nanti siang tidur. Oh, imah dokter nanti tahan molor bae. Nek iraha jadi wali nasya. Makana ayo pasok tetegenan dina hate. Nu nyieun seubeuh lain sangu. Nu nyieun ngahilangkeun haus lain cai. Nu nyegerkeun awak lain hees. Ulah geura ngomong Syekh Abdul Qadir sekian lama tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Lauk hees. Cageran bae. Apa perlu sia kitu berguru ka lauk? Ikan itu kenapa dia bisa sehatan? Karena siang dan malam tak henti dia menyebut nama Allah, zikir. Sungut nage bujair Allah, Allah. Urang mah keur Allah Allah dibere hakaneun repeh.
Bujair maker Allah Allah diberi pelet para kekencengan Allah Allah Allah. Ingat Pak, jangankan manusia, sekalipun level binatang, kalau dia ahli zikir siang dan malam, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, aktivitas 24 jam keur hees, keur diu, keur nangtung, tereurehat connect jeung Allah. Sanajan sagede lauk, lamun tukang zikir ka Allah, dia akan diberikan ketenangan. Wa mahaulahu, lingkungan sekelilingnya pun akan Allah tenangkan. Deuleu kusia di Cilongo, malam Salasa, malam Jumat, pinuh teureun-eureun, teu kabeh jarah, nu ngadon meuli cuangki, nu ngadon meuli cilok, nu teu jarlas bae pas saya di imah, kaditu. Kenapa? Karena di situ ada makam ahli zikir, maka sekelilingnya Allah tenangkan. Asal pusing-pusing Cilongok yuk, pusing-pusing Cilongok yuk. Ikan pun ahli zikir, Allah berikan ketenangan. Lingkungan sekeliling ikan pun Allah berikan ketenangan. Jangan aneh, banyak suami yang lebih betah berlama-lama di pemancingan daripada di imah jeung sungut pamajikan. Takbir. Kek, mobil aing aman, mau dikempesan. Ingat Bu, kalau suami mancing, jangan langsung suudzon. Kamu pikir kami mancing butuh ikan? No. Kalau kami mancing karena butuh ikan, kami beli ke pelelangan. Kami itu mancing mencari inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Coba Allah, 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 Allah. Tah aing hayang kieu kita tadi ge. Di Allah-Allahan masih aku aing. Pak, sudah saatnya di penghujung akhir zaman ini, nek ka mana sia lompatna? Pensiun teu lompat ka masjid mah stres ya. Pagawean geus eueuh duit ngaleutikan. Teu daek ka masjid mah nek kumaha aja riweuh. Ayo. Gak usah kamu tiap hari mikirin bagaimana cara mendapatkan jalan uang. Cukup kamu pikirkan bagaimana kita mendapatkan cara jalan pulang. Yes, lain betul mikir huruf ya. Coba Allah, Allah, Allah. Jadi nu mantak jalema hiji hirupna problem teu eureun-eureun. Hiji masalah nama. Nek problem anak, nek problem usaha, cenah abdi mah Pak Haji dagang teh nombokan bae tiap tahun di modalan ngalalap, boro-boro untung modal lagi ngalalap, aya sugan teh mah anu ngajailan horeng salah ngembalian. Sok pikiran kabeh. Aya bae teh masalah, aya bae teh problem. Saya mah cenah Pak Haji ja salat osok berjamaah rajin, sedekah osok, santunan yatim osok, tapi kenapa masalah enggak berhenti-berhenti? Enggak kunjung sembuh. Oi, jangan mikirin ibadah doang, kamu pikirin apakah kamu sudah terbebas dari maksiat. Eta penyakitna bata anu nyieun penyakit mah maksiat. Deleukeun dia lamun aya laki jalamana jorok pamajikan boga tapi daekeun main anu di luar halal. Deleukeun dia memeh paena, gering dia mal benang kubar. Beak bae duit padar. Ini salah kita. Tarkul ma'asi. Dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti ini. Kata Imam Syafi'i, nyawa Imam Syafi'i mujtahid mutlak, anu kurang ditaklidan mazhabna. Kuburan di mana? Di Mesir. Aing Mesir di mana? Pokoknya mati pasir kadung ka jero bela. Selieur aing. Pak, Imam Syafi'i di Mesir. Pak, Mesir itu ceweknya cantik-cantik loh. Tadi Mesir asana nu goreng dak. Pala bahabli ke Alexandria aya awewe opatan parawan geulis muda-muda aing minta dipoto. Edah. Si aing kenapa artisnya bukan wajah bapak langka. Edah. Sakieu mah sedengnya. Kasep henteu goreng henteu anggapnya nepok kadal. Bu, Imam Syafi'i pernah mengatakan ini. Syakautu ila waqi' su'a hifzin fa arsyadani bi tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wan nuru la yu'ta li'asin. Bahasa Arab ceng kudu bisa.
Yo, di dia kan peci, di Arab mah yo wadahulu. Punten sadayana. Cik Imam Syafi'i itu otaknya jenius. Di waktu kecil saja sudah hafal Quran 30 juz. Dia mah boro-boro 30 juz ente, 30 ente. Alam taro ge mabal kan alam nasroh. Wih, baru dengar surat apa, Pak? Surat 2 alam, orang alam taro jeung alam nasroh. Lanjut. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi, aku punya guru namanya Imam Waqi, pintar, cerdas, jenius, di atas rata-rata IQ-nya. Apik waro, ngaraksakan agama. Saya curhat kepada beliau, suahibdin, ngaji teh ku hese, ngafalkeun teh susah, aya apa langsung leungit hafalana. Doang urang gitu, ngaji hese, tiba heula ngaji, ngalawudu gitu bener. Kira aku ngalawudu, lipen naplok, make up naplok, kumaha tadi ngalawudu kitu. Jaya tengah halangan kana cai, kudu dikumbah heula. Sagede Imam Syafi'i, aing cenah hese ngaji. Pak arsyadani bitarkil ma'asi, kata Imam Waqi, kalau kamu punya masalah apapun, rek masalah rumah tangga, rek masalah usaha, rek masalah kesehatan, rek masalah thalabul ilmi, susah ngaji, susah menghafal, susah mengingat, bitarkil ma'asi, koncina hiji, tarkul ma'asi, eureunnan ku dia maksiat. Lo ngomong, teu kudu make wapak udah segede hulu, sholat metilo, degekan kakabehan, anu gering tak kunjung sembuh, tarkul maasi, eureunnan maksiat. Pak Haji geus teu maksiat, jangan lempangna geus make itek. Tobat, istighfar. Aku kasalahan kabeh ka Gusti Allah, aku kasalahan ka Gusti. Lobakeun istighfar, lobakeun sholawat. Hayu tobat masal. Indonesia tak kunjung berhenti. Bencana di mana-mana, seakan-akan alam ini sudah tidak bersahabat. Ayo, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan rakyat, jangan saling menyalahkan. Tobat masal hiji, bitarkil maasi, tobat masal. Tobat ceng, tobat. Paeh siap paeh. Tanggal paeh mau na kalender siapa? Ampur apa? Abdi mereka ajak tobat kakabehan. Hai tobat, nu candek salat, geura salat. Makanya salah satu ayat jajamu pang nafsu sholat. Kiai pinter ngomong, tingkatkan ibadah. Bohong, bukti nama loba ibu-ibu genek sholat isa nungguan iklan heula. Nek taraweh ka masjid kuat nanya di jalan, bagian saha imamna? Geus da loba omong kiai bau sungut. Coba ayat jajamu pang nafsu sholat. Eta wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Cik Allah salat eta berat bawa anak kabiratun teh saqilatun. Jalema eta di parapatan ngatur lalu lintas 2000 padahal mah ti isuk sampai penting langtung be ruku-ruku. Wow, kamu tersinggung. Ya Kangnya. Padahal mah eta salat mah henteu nangtung bae aya rukuna, aya sujudna, aya diuk istirahatna. Tapi kunaon kuat bae teu nangtung. Aya salat nu 4 rakaat teu kuat. Ya Allah nu ngomong wa innaha lakabiratun berat bawa anak, berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali anu bakal ngerasa ringan karena salat moal hulap moal berat jalma-jalma ahli khusyuk. Saha orang-orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jalma nu dina hatena boga sadaran, boga rasa aing isuk paeh. Lamun jalma dina hatena can boga sadar, can boga rasa aing isuk paeh, moal karena salat cuek bae. Wait Jumat, kemana? Minggu harap bae bagi anak. Goblok. Coba kieu. Bu, ibu rek salat malas kan? Tanek sare bae. Coba ingatkeun. Be, ieu dak kumaha lamun beun tadi jero kubur. Bu, dak imah salat isya terakhir imah yo. Yakin ibu keluar salat yakin.
Coba latihan. Paeh. Latihan. Paeh aja paeh. Awas ya. Iya sholat terakhir ya. Kudu beneran sih. Kudu serius sholatnya. Ulah lagaan. Iya mah sholat sing balangkeun peci. Nu teu make peci, blek kalungan. Ih, alhamdulillah milik mati mana bae. Ayo, tanamkan dalam hati. Ayo. Emang kiai mikiran gitu bae. Pancik aing ge. Ulama baheula tilok mikiran kejo. Mikiran hayang bener ibadah, bener. Ayo, lamun jalma can aya kesadaran, can boga rasa dina hatena bahwa aing isuk paeh. Beuh aing lamun teu salat sedengkeun salat terakhir. Paeh aing ieu. Ku Allah bakal diberi kekuatan. Amin. Amin ya robbal. Katakan hiji, saya mengajak kepada seluruh masyarakat. Ayo, tobat masal. Istighfaran. Tidak hanya mengucap di mulut saja astagfirullahaladzim. Aku ku hate sia abdi salah. Ulah dong salaki. Salingkuh kanyahoan. Maafin, janji tidak akan mengulangi lagi. Horeng hati nama kalau mengulangi lagi janji lagi. Pantek huluna. Ayo aku ku hate. Ini salah saya. Ya Allah, abdi salah. Allah resepen kan. Ingat Bu, jangan menuntut suamimu menjadi suami yang sempurna, tapi terima kekurangan dia dengan cara kamu yang sempurna. Paham? Kami juga sama. Laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Mere sabar bae tarima syukuran. Ulah sok nganyek-nyek, ulah sok maido. Nyeri. Kalian tak pernah tahu kami di jalan betusban, kelaparan, kehujanan, belum makan. Belum tahu kan? Makanya mun salaki datang kalau nanya duit tanya, hirup. So, sumber masalah kita, sumber penyakit kita bukan dari makanan yang kotor. Nu edan ge calager. Bukan karena tidak teratur makan. Nu edan tilok dahar, bukan penyakit lambung. Bukan karena kurang tidur, lauk teh hese sirup. Tarkul ma'asi, hentikan maksiat. Tobat. Aku kesalahan orang. Siap? Moal aya jalma anu salamet tina dosa. Ulah ge sarua ahli maksiat. Urang berjamaah babarengan. Jangan berkecil hati. Walaupun kita masih para pendosa, masih punya masa depan yang bisa kita isi dengan kebaikan. Orang soleh pun masih punya masa lalu yang kelam. Urang tobat masal. Ingat kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Ya, tarkul ma'asi, hentikan maksiat. Sok sadarkeun diri, rasakeun bahwa orang isuk paeh. Insya Allah orang diberi kekuatan karena ibadah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.